udang teh. Teh udang. Teh Gandeng Aisyah. buru udang yang sia-sia we. Ngeganggu atuh deh. Iya mama nyeplok endok, ngan endokna sisa 2, Kang Dorifa jeung Disma. Mama ya Abi mana? Iya mama ngadamel bala-bala, mami jeung bala-bala. Hayo we bala-bala sesapoe teh nu lain gitu mah. Teuing apa mama? Awas. Astagfirullah. Kunaon budak teh nya? Astagfirullahaladzim. Woi. Eta jaket woi. Jaket. Allah. Guru. Marawan-awan euy. Abi nyandak ieu. Sumnya ieu buah ngasaan nu maneh? Abi nyandak ieu. Ngasaan ah. Teu ngeunah geuningan. Menang wae ah. Yang geus dahar we. Ieu pisan ya aslinya Ya, mending seger pisan. Kemana seger pisan. Asli alus nih. Aduh, sakedap bah. Aduh, cari gue teh CF gini. Hadi. Kulaan mah? Hadi, nyokon tali gue juga kalau mama nangis, sarangnya pastikan. Oh tadi gongkol. Ya. Mohon. Siap. Assalamualaikum. Salam. Oh sih. Mani badai nyungkan tarigu. Oh mohon, ya tadi si mama geus nelpon. Nya mani. Ini si mama. Aduh, nih hatur nuhun, iya pastikan kasih mamanya. Mohon turun mani. Ya, kami. Assalamualaikum. Iya mah. Mama Nani. Nuhunnya Hadi. Ieu sareng aya titipan akang ngomong sama Silvi. Punten. Oh kamu Mas Silvi. Kamu Mina. Ya. Oh, Nuhun ya. Hadi, ieu pang pasikeun ka si mama. Mohon. Jadi si mama sama Mama Naifi. Nuhun ya. Iya yuk Hadi. Assalamualaikum Ma. Salam. Ti saha ieu? Di mamahna Hadi. Ieu pang pasikeun ka mama Ayu nya. Ka Mama Hayu? Pokoknya mah. Ya. Yuk, Teti. Neng. Ibu saur mama. Ah, Neng naon direpot-repot hatur nuhun atunya. Saur Mere ya. tuh canggung hungkul atuh. Ayo Neng ke situ Mana emang di BRT lo banawan. Eta mah. Itu satunya abi wih heula. Ya Neng. Ya. Y sama dengan salapan min hiji. Ieu teh min atau plus teh? Kerjakeun we. Kieu teh. Aslina nu balik. Mun lain min mah plus teh. Sakiran poloho mah kudu dek diajar.
ningali ka darari ya. Ayo orang potong. Sekarang orang pakai laya. Oh, buru-buru. 1, 2. Sekelewang deh. Ya sok, sok. Yuk. Ganti kaya, ini ganti ko. Ini 2 kilo ganti kaya. Gitu ya jelasin. Muka 2 lucu. Ya lucu pisan eta. Ayo Nabil ah. Sok. Nah, ya. Sok. 1, 2, 3. Ganti kaya. 1, 2 kilo. Ayo Nabil. Sok. Ganti kaya. Abian lah, ini Abian. 1, 2. Ganti kaya. Nih, dulu. Nah, tinggal lagi. Nah, acis teh aya 100. Mana si bapak can pasihan deui jang belanja. Tega. Pari, Pak. Kulan mah Ninggal acis mah teh 100. duka, rumah kita tadi ge diajar. Ani. Kah, aya naon teh? Kayak duit si mamah teh leungit. Duka tuh teh nah jadi ka Ani. Naon mah da acis mah ku Ani. Nya teh naon atuh nya itu rumah asma da ngomongan naros hungkul. Atuh mah da si teteh nak kitu wae ka Ani teh. Nya tuh sampura we si teteh. Aduh, asa tengena hate. Kunaon nya? Kepikiran budak wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Nin. Masuk gue sini ke dia. Iya, Nin, sini, Nin. Kumaha Bu, Damang? Nin. Kumaha empi Damang? Tes lami itu pependak nin teh. Nya alhamdulillah Nin damang. Alhamdulillah atunya ai kitu mah sono nin teh. Sami empi ge sono ka Nin. Ih nah empi teh ayeuna mah jadi begal. Teh dibere dahar kitu ku si mama. Henteu atuh Nin sakieu mah teu begang. Alhamdulillah tercukupi. Komo si mamang ngusahakeun pisan jeung empi teh. Sakeun siga kumaha ai ipi tinggal tah image siga kieu. Bu, Abi emang miskin, tapi Abi usahakan ke budak mah, Abi bebelaan tedahar, meh budak kelaparan. Boga minanku geus puguh siga kitu kalakuana. Ieu deui incu ngadon ngiluan. Terus nanaona atuh nin ka dieu teh? Non nin omongkeun mah fakta ya, emang kieu imah teh. Mung narimakeun pisan. Kamari mertua abi geus ka dieu. Ayeuna si mamah rek bade ka dieu. Kumaha nya si mamah teh khawatir. Assalamualaikum Mama Ani. Waalaikumsalam. Nya aya naon ieu teh? Mama Ani punten, manawi aya 100, Abi jalan ieu tapi tak acan ka ijal sadayana. Astagfirullah ya Allah. 100 abdi teruskeun heula ka Bapak. Hapunten Mama Ipi sigana abdi teu tiasa masihan nambut ku sadap abdi ge nuju saresa. Oh, teu sawiyo, satu nuhun atunya Mama Ani. Hayu atuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Mama Hadi. Waalaikumsalam Ipi. Mama Hadi punten, inu abi bade ka dieu ka geto. Abi ari minu abi hariwang, Mama Hadi aya 100. Mun da aya ge teu nanaon. Aduh, ya Allah. Aya mah, aya sakedapnya cenah ke atas. Mah, teh nambutna 100 nya. Alhamdulillah Mah Hadi hatur nuhun. Ieu aya huwi kanggo Mah Hadi. Aduh teh sawios mah hatur nuhun Ya, ya. sami-sami. Ieu punten, ieu abi icalan huwi bade meser moal. Aduh, itu sadayana sabaraeun mah Ipi. Saikhlasna 20.000 oge teu nanaon. Nuhun atuh mah Ipi, ku abi di pesta sadayana sakadapnya. Ya, atosna. Aduh, ageng pisan teu aya angsuran. Insya kanggo Ipi weh. Hatur nuhun pisan ya. Ini sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna kan ulang tahun teteh. Ieu bapaknya nak kue kanggo teteh. Hatur nuhun Bapak, teteh resep pisan kuehna. Apa mana sih buat dihijikeun ulang tahunna kan ani geus ngomong ani tahun ieu mau dihijikeun. Ini enggak ulang tahun kan dikudu diributkeun wae atuh kunaon sih? Satu neng, desami wae ulang tahun mah. Kumaha caket tanggalna sareng si teteh. Pura bapak kayak tahun harap membagikan dari ulang tahunna. Ting Bapak mah bohong wae. Janten ayeuna arurang dek diajar hiragana. Hiragana teh aya agyo, kagyo, sagyo, tagyo, jeung nagyo. Sok ayeuna cobian maca nu agyo. Ayeuna teh huruf kagio nya teh. Ieu teh ka ki sa Baca nu balik. Geus mana mah salah wae, kaitikeun deh. teh sagyo sa shi su se so. Yuk. Berarti ayeuna tageu nya teh. Eta, ci, su, te sareng to. Ayeuna bila? Ayeuna nu nagyonya teh. Na, ni, nu, ne, no. Tadi nu dibacakeun ani mah salah. Sok ayeuna bacakeun ku Depa we kagiona. Siap teh aya ka ki ku ke ko. Dinten ayeuna mah tos cekap sakitu wae. Dilajengkeun minggu payun nyieun kalimah. Hatur nuhun teteh. Sami-sami sok geura aruwi. Pak, menawi. Nuhun nih. Pak, minta ngobrol sama Bapak. Amun ayo teh. Nah, ya aneh sareng ayo ini lagi. Bapak Ani. Disawias orang ngobrol-opatan mah di dia. Amun atuh ayo. Pak, impian Bapak naon? Ada impian bapak mah yang barudak sehat, sukses. Dan non deui berarti ka yang kukulot salian eta mah. Ai Bapak Abi kitu oge teh nya. Pasti nu ngaranna kulot mah bakal gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ani. Aya naon ieu rame-rame? Ya biasa barudak. Sok mangga cali. Sabab nyarioskeun nu tadi, Abi jadi sono ka Bapak jeung Emak. Doakeun we Neng kalau cing tenang di alam surga. Tapi Abi mah sedih, Pak. Sabab Abi mah tos ditinggalkeun ti leutik keneh. Pileuheung maneh-maneh, coba urang teu nyaho pisan. Bener atas wadep ayeuna mah anu ayu Depa anggap we bapak teh bapak sorangan. Mun happy ceritaeun ka bumi, amun teh maulah ka bumi dangeureunana bumi bapak. Terus we Neng ayo enang orang gue terus nyanyi. Aja kerencengan Neng. Mayunya. Kadenya di jalan kade. Ayo Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu kalebet mak. Mana
Nah, ka dia teh ngabarkeun heula ka Agni. Mata hariwang kepikiran wae Agni, aya pika caritain teu. Aya mah alhamdulillah abi damang, IPOG damang. Ayeuna mah kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah atuh. Iya, abi aya rezeki meser kue, tapi ngan sakedik teu sawios mah. Aduh tong repot atas we jang Agni sareng Ipi. Teu sawios mah ieu. Nyatu hatur nuhun. Sami. Pamit halanya, iya ya sakedik rezeki. Ama apa Agni keur butuh atos. Nuhun pisan ya, Mak. Ya, ma balik halanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Hadi mana kan lebar? Ini saya Mama Hadi. Mama Ani, nah ayeuna mah amun nuju ngariung teh asa ngahulang wae. Abi teh di pasien terang ku dokter Mama Hadi, abi teh menopause. Teu sawios atuh Mama Ani, teu kedah pikiran, berarti teu kedah mikiran hamil deui. Atas cukup marenya gaduh anak 3 ge. Nya sih. Si Ayu kamari ewenya cerdas cermat. Tuh udah ngaran lagi lomba. Geus bae lah ngaran lagi lomba. Geus we hayu urang jajan lah. Iya tuh, anu bunga deui jajan. Neng, Sahur mama bapak menuju damel. kemudian bapak nengnya, bapak tuh sengaja jamkeun. Terus sawios bapak doakeun tetehnya sukses di kota.